Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa tepung dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Ieu dongeng teh hasil karangan Kang Rudiansahnya anu padumukanana anjeunna aya di wewengkon Leles Garut. Atuh jejer ieu carios dongeng teh nyaeta Ngabela Lemah Cai. Mudah-mudahan ieu carita dongeng Sunda anu baris dikapayunkeun sing janten panghibur kalbu oge pangbebrahmana kanggo baraya sadayana supados henteu nyangkolong teuing kana waktos sumangga atuh urang kawitan sok dar. Dur, dedet. Di tengahing perjalanan, harita teh ngadadak aya suara pedil jeung garanat anu pating deredet megat jalan pasukan walana anu rek balik nuju ka markasna. Tantara walana atawa kompeni walana embong harita ngabarkaskeun pistolna masing-masing maranehna oge ngabales panembak tinu jadi musuhna. Awas, bajingan itu jangan dibiarkan. Ayo kita balas tembak. Hei, jangan dibiarkan. Ayo. Kurang ajar. Ayo, tembak. Atuh geus kitu mah keur perang jadi campuh. Suara pistol sing dorodot, suara bedil berebet ditemaku suara bom anu pating beledug. Harita teh jama-jama ngapuis awewe pating jararit lalaki pating corowok. Lur, ulah sien, maju, Allahu Akbar, merdeka, jeleng, harita pating karajleng, ti pasukan si jubah bodas, harita ngarangseg narajang kanu jadi lawana, atuh para kompeni harita gurger, sigi temak, aya anu make kolewang, tongtrang bedogna pating purinya ya harita teh. Mungguh atuh campuh rame dina eta medan tempur teh babaliut ngan peda edas ti iridan atawa pasukan si jubah bodas manehna memang geus kalatih dina ilmu silat atawa bela dirina tebong harita para kompeni serdadu loba anu malalunur KTC malah loba pisan anu korban jeung perlayana. Kurang ajar. Hei, jangan menyerah. Terus lawan itu si kampret, si bajingan kurang ajar. Kita habisi mereka semua. Ayo, maju. Perang meni campuh harita teh atuh. Dua pasukan tempur bebeakan, silih temak, silih bedil, silih kadek, silih teungeuh, silih jejek, silih ciwit, malah aya nu silih pengeko ge. Waranya sarta di antara anu ke perang sanjata harita teh jang dayat katut Saretini keur adu hareupan jeung si tapak hejo katut si Badrul kadenge harita pangheulana ngomong ditujukeun ka Sartini katut jang dayat bari dibarengan ku seuri. Sia terek ngabela lemah cai dayat ngimpi sia mah bangsat. Sia sakedeung deui bakal modar deh dia patempatan. Anjen memang lain jelema Badrul, tapi anjen mah iblis anu mangrupakeun jelema. Kumaha sia we lah rek ngomongan we oge. Goblok sia mah dayat. Bisa naon ari sia hang? Sartini harita teh ateul bibirna nyarita. Kuring cadurek mundur. Iya, tiga pakalangan.
lamun dari kuring can bisa malas pati kanu jadi aki sarta kuring ayeuna rek langsung nantang Ijen ka anjeun duaan ka asup anjeun tapak hejo cek Sartini tandas sarta langsung nantang Ijen ka si tapak hejo. Atuh si tapak hejo harita cumarita Nya teu salah nya nu geulis teh nya. Erek jang harapan akang si tapak hejo anu sakti mandraguna nya. Memang nama sia nya. Lamun ku akang sakali nyolek oge langsung ngajeret teh nya. cek si tapak hejo harita teh monggo atuh ngaudang amarah pikeun Nyi Sartini mah srog manehna ngawangun pasangan. Heg urang buktikeun sia kurang ajar. Rasakeun sia ayeuna wawales anjeun anu geus ngapinasa kanu jadi aki kaula. Ieu tarajang sia kurang ajar. Hiya curila celeng Sartini teu loba deui nyarita. Jerimna langsung luncat maju narajang ka si tapak hejo dina gerakan samer heulang. Dua leungeunna japlang ka luhur sarta dilukeun. Bareng jeung kitu sukuna anu harita ngangkang ka luhur pikeun nyamer careham anu jadi lawan. Tapi edas si tapak hejo oge lain jago atah-atah atuh. Manehna rikat ngakeserkeun awakna ka belah kenca nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Bari rikat malas narajang ku gempuran ketig leungeun kalayan syuk plos hup iya ap bret alah aduh dua nana harita patinggararung sabab gempuran si tapak hejo bisa katahan ku leungeun katuhuna Sartini nalika Sartini napak harita ka dalem mah. Anu rek disasar teh punukna atuh orok kaya ngajadikeun komper leungeun Sartini pas nahan teu ngeulanti si tapak hejo. Tapi si tapak hejo mah ngagerung oge lain ngagerung nyeri tapi ngagerung ngalelewe kanu geulis. Cek akang hejo oge nya. Ampe we mah lain kudu tarungnya atawa diteungeulnya tapi kudu diusapan. Pan meureun ngahepepnya moal ngagoak cara kitu nya. Cek si tapak hejo semu ngalelewe. Kurang ajar sia bangsat. Manges montong loba catur anu tanpa pukur sia. Mending tatah deui ieu ku sia kurang ajar. Hiat Curila culung Sartini maju deui narajang kalawan dina gerakan anu leuwih kancang. Yuk serepet dikenti leungeun Sartini kenca katuhu ngagempur anggota badan si tapak hejo. Atuh si tapak hejo oge manehna rada papukis oge dina ngayonanana sakapeungna kisan sakapeung nyingkahan malah aya lolongkrang mah si tapak hejo anu malik narajang. Yuk set det des harita leungeun Sartini karasa kemper pas parang bentrok gempuran si tapak hejo jeung panahan ti manehna. Tetela si tapak hejo teh lain jago enteng-enteng geuningan pikeun aing mah. Geus sababaraha kali dire aing ampir-ampiran kabeunangan ku manehna. Malah mun pun bentrok kakuatan jeung manehna leungeun aing anu karasa seul jeung kemper. Cek grentes hatena Sartini. Kunaon atuh nya hebat ngaulang nya. Sok hayo maju deui atuh nya. Iya Kang Hejo masih kene resep yeuh elek jeung nyai nya. Setan alas tapak hejo anjeun kudu binasa ku kaula sabab maneh geus ngapinasa kudu jadi aki kaula. Terus reup Sartini harita peureum ngawatek ajianana nyambat anu jadi akina. Atuh yuk angin ngagrebug tatangkalan pating kelenet kalakai rabeng maruragan syut set gebeg Sartini harita ngagrebeg saeutik tuluy beunta Sartini ngadadak kuringas panona receng kawas mata heulang da puguh rek teu kitu kumaha atuh sabab kekuatan akina nyanding kana dirina Sartini. Rasakeun sia tapak hejo mau dahar sia. Hiat Curila celeng Sartini luncat narajang deui ka si tapak hejo. Atuh si tapak hejo oge harita mah teu kulir dina tarungna sabab serangan Sartini mungguh di luar dugaan.
gerakana cara repet jeung kesit naker tibatan anu tadi siet suruh geduk des aduh kelo teh nya. Iya care masanya soalnya. Aduh. Aing kacolongan ya bayu. delik jeng rikat si tapak hejo luncat ke belah kenca sabab harita teh Sartini nyusul tepus ka si tapak hejo siet suruk los tebakan angin sameran lengan Sartini karasa semu panas ku si tapak hejo atuh geus kitu mah ger harita mah Sartini jeung si tapak hejo tarung meuni campu dua nana pada kesit pada pelit sabab itu ieu mangrupa jago-jago anu pilih tanding sing sanajan Sartini mah dibantu kunu jadi jenat akina nempok kitu Jang Dayat rada ngageter oge hatena sabab hariwang sok ingis Sartini teh kateter jajaten kunu jadi lawana tapi dalah dikumaha atuh sabab harita manehna oge keur campuh ngalawanan si Badrul anu harita ngakerok bari tuluy narajang modar sia kurang ajar Dayat heup hiat curila ceng kurila sarepet bedog si Badrul nyuruk rek nyamar beuheungna Jang Dayat atuh Jang Dayat oge teu cileureun harita rikat ngalalepkeun awakna ka handap leplos ulawit kep ned aduh kilo teh aduh syul aja syul kurang ajar si Dayat siapa tiba halangan ngarawel kanyu tuh aja aduh harita atuh si Badrul menika gegejret manehna sabab dirawel kantong semarna ku Jang Dayat nalika ngalalap ka handap bari nyingkahan bedug sameran ti si Badrul malah bedug si Badrul harita oge kontan murag ka handap sedengkeun Jang Dayat harita rikat ngagerentelkeun awakna ke belah gigir barang kapireungeuh aya timah panas anu rek nyasar kana awakna dur kurentel oh bedom sih Badul beleku kamu orang ha masa kalah sama itu anak bau kencur hai aduh gimana kamu ini aduh Tuhan ini saya burung saya ini Tuhan aduh sangat seolah sekali Tuhan aduh apa dom sih awas kamu Badrul menyingkir ha cek Tuan Panderpos beri nodongkeun deui pestolna ka Jang Dayat Jang Dayat kalanyap ku jiwa dur apa dom sih kurang ajar apa ini ha lengan Tuan Panderpos ngadadak kemper malah temakan age teu keuna kana sasaran leuwih nanti eta murag deui pestol oge atuh Jang Dayat oge salamet tadi teh pas Tuan Panderpos rek ngotelkeun pestolna ngadadak aya cerum bodas nyerepet anu nancreb deui kana leungeun katuhuna Tuan Panderpos anu daya liang eta teh ning sanjata rusiahna si jubah bodas anu harita ngacurelat uncat set jeng celagedeg gigireun Jang Dayat ujang hayu nangtung Jang bari nyodorkeun leungeunna kep atuh ditampanan ku Jang Dayat bari olohok kaget sabab lianti datang ngadadak teh si jubah bodas teu kaciri beungeutna sabab ditaregos hayu Jang hayu ieu para durjana teh urang kempur kurangnya kurang sararea pikeun ngabebaskeun rahayat tina pangaruh cengkraman maranehanana sangkan ieu lemah cai teh bersih serta urang merdeka hayu Jang Allahu Akbar merdeka cek si jubah bodas merdeka jeung cek Jang Dayat atuh curelat celeng ayo baru maju hai cek Tuan Panderpos beri mesat kolewang set kurilap celeng tina kereta kuda nah kitu deui si Badrul manehna ngagunakeun deui bedogna
nu geus dicokot tina taneuh tadi. Atuh ker geus kitu mah tarung deui mani campu. Tuan Panderpos ngalawanan si Jubah Bodas sedengkeun si Badrul tarungna jeung Jang Dayat. Sora bedog sing sarepet, sora suku sing gerblig, sora leungeun. Dukdek itu ieu padah jago, padah bisa dina narajang jeung ngabela dirina sewang-sewangan. Sing sanajan Jang Dayat jeung si Jubah Bodas mah lemor teu mawa pakarang. Tah kitu kaayaan waktu harita itu ieu campuh silih gempur. Malah rahayat-rahayat oge milu mararaju ka medan perang. Meni rabul marawa pakarang sewang-sewangan. Ayan mawa bambu runcing. Atuh lianti eta mah sabogana naon we nu aya. Puguh keur kaayaan gempeur atuh. Aya nu mawa bedog, arit, parang, pacul, popongkol. Samalah mah nini oge milu maju mamawa koret bari ngajingjing samping anu ngaleleke rek morosot. Merdeka. Bari ngacungkeun leungeunna. Dua nana kaluhur atuh. Nini. Merdeka sih merdeka. Tapi eta samping geuwat geura cokot. Morosot nini. Manya ujang. Nyanya. Alah, ini teh poho suyang. Bari berebat lumpat deui. Sugan teh nya rek ngilu tempur ari pek teh ngadon lumpat ka balungbang penyumputanana. Meureun mamawa koret teh itung-itung tameng we eta mah bisi aya anu ngahalangan di perjalanan. Sabab ngaliwat kanu keur perang campuh. Poharanya atuh bredu berebet sora bedil jeung bom sorana handaruan mata kukurayeun jeung pikaswakeun. Tapi ku sumangat mah pikeun ngabela lemah cai harita rahayat nyewuk we narajang para kompeni anu harita geus kateter loba nu perlaya tapi dalah dikumaha atuh pikeun manehna itu ieu. Maju jungkrang menur jungkrang kapaksa we bebeakan metakeun sagala sesa-sesa tanaga jeung pasukan. Kurang ajar ya. Ayo jangan menyerah. Maju terus, kita mati sekalian saja. Maju, curerat jeung siuk serepet terang-terang. Hup, iya plus. Harita komandan pasukan beunang ka pangang dadana ku pimpinan kepercayaan si Jubah Bodas. Atuh anu sejena kitu deui cing jarungkel maring lemah. Ku serangan-serangana pasukan si Jubah Bodas katut rahayat-rahayat anu ngamuk nguak ngawik. Malah lila-lila mah kabeh oge carem eueuh nu nyesa perlaya di medan laga. Eta pihak kompeni atuh teu kurang-kurang deui ti pihak rahayat oge. Sawareh aya nu korban nu tatu lain anu saeutik da kumaha kitu buktina ngaranna perang mah. Ngan bedana korban rahayat Indonesia alatan bajuang pikeun ngabelaan lemah cai mati sahid asupna mungguh bagja sawab getihna ke jadi saksi yen haram pikeun asup kana neraka. Maka kurang doakeun pajuang-pajuang baheula. Pajuang-pajuang baheula teh kitu geuningan hayang tepi ka kieu teh. Nyawa panebusna eta teh geuningan. Caturkeun deui ayeuna kaayaan Sartini anu keur jojoh patunggalan jeung si Tapak Hejo. Hep hias syuk ulawit deus. Sartini ngagero sabab kebenangan ku gerak tipuana si Tapak Hejo anu sigah rek neungel padahal nyapu ku tajongan kana walikatna Sartini. Atuh darig-deg Sartini munur sababaraha lengkah ka tukang bari muringis nahan ka nyeri. Tapak Hejo ulah waka atos ya sabab aing can eleh deuleuh. Nyai anu geulis nya. Sok atuh maju deui nya. Kaluarkeun sakabeh ilmuna. Kaluarkeun sakabeh ilmuna nya. Akang geus bos anjeun. Elek nanya.
Bah kurang ajar. Aki doakan kuring. Aki Bari narik napas panjang panona mencrong kasih tapak hejo. Srog harita ngawangun pasangan harita teh siap-siap rek narajang deui kasih tapak hejo. Kitu deui si tapak hejo. Srog deh manehna oge ngawangun pasangan anu mangrupa jurus pamungkas tapak hejo. Eta ilmu mangrupa ilmu wisa atawa peurah orai hejo anu sapinuhna geus diyakinkeun ku manehna jeung tangtu we matak ngabahayakeun pikeun anu jadi lawanna. bahaya kayak kieu mah yeuh. Lamun aing kakeunaan ku eta tapak. Kakeunaan ku tapak hejo. Iwati ieu mah ku disingkahan ku jurus ulin monyet loncat. Aki ieu mah sarta aya lolongkrang ke karek bisa aing males narajang. Bari hiat corelat celeng. Hup hiat corelat celeng. Dua cirim harita pating corelat cepet nakar. Hiuk so plos jerkur. Geleger dorok bru harita teh tangkal kai anu kabeunangan ku gempuran tapak hejo. Rungka jeung keuneuk samu hejo. Ari Sartini harita teh rikat luluncatan cung jeleng nyingkahan gempuran si tapak hejo. Nu memang deui si tapak hejo oge gerakanna cepet naker malah harita oge geus rek ngagempurkeun deui teungeulanana ka Sartini. Anu harita mah Sartini teh geus kasedekeun kana tangkal kai hiuk sobuk set serp aduh naon ieu nya jeung samemeh sadar kana kayaan si tapak hejo teh ngan kulawit plok tapak leungeun hejo na plok kana beungeutna sorangan anu rikat harita teh ku Sartini ditewak tur dikulawitkeun kana beungeutna si tapak hejo. Pas leungeun si tapak hejo ngulapes kakeunaan ku jarum bodasna si jubah bodas. Barang jeung kitu atuh koceak si tapak hejo ngoceak beungeutna keuneuk semua hejo dibarengan jeung ngebul sagala. Lila-lila mah deligdeug cungkel si tapak hejo harita ngacungkel ngagoler di handap kerejet bari ngapudah tina sungutna kusek weh ngahenyalkeun nyawa perlaya di medan laga. Alatan ku senjatana sorangan nu disebut senjata makan tuan teh. Atuh kudu pruk we harita Sartini oge manehna leuleus awakna sabab pangaruh ti akina geus kaluar tina jero awakna Sartini harita teh. Napasna ngahegak. Tatela aki kuring bisa ngabinasakeun ieu mangkeluk anu geus ngaroga halaka aki sarta nyangsarakeun karahayat di ieu mah cai. Tapi saha anu nulungan ka aing nya sabab teh mong naleungeun si tapak hejo aya jarum anu nalancem. Kitu ceuk grentasna Sartini. Sedengkeun anu diupatna harita masih keneh kerago tarung ngalawanan Tuan Panderpos anu ngamuk nguwak ngawik ngababi buta jeung atuh geuningan pangarti bela diri na Tuan Panderpos teh lain bantrak-bantrakeun. Kareret harita teh ku si jubah bodas. Sartini rek kadeseh atungan set we ngalempagkeun senjata rahasiana ka si tapak hejo pas Tuan Panderpos anu harita oge keur ngoceak kakeunaan manehna oge ku senjata jarum bodasna atuh pedangna murag. Api Tuan Panderpos manehna ngarangseg narajang harita teh atuh kapaksa si jubah bodas ngagajleng heula ka belah tukang sarta langsung metakeun deui senjata na hep set siuk sarepet cerep kena kana beheungna jeung beungeut jeung tarangna Tuan Panderpos. Aduh kurang ajar can oge repeh ngaguakna geus dor burileng derig grupruk Tuan Panderpos teh ngudupruk harita awakna mani getih kaluar tina tatu urut ditemak dina dadakna. Harita teh nu nemakna Sartini anu harita geus ngajanteng deui gigireun si jubah bodas bari nyekel pistol Tuan Panderpos anu tadi murag teh.
Kowe orang semua kurang ajar. Ik mati. Kusek harita Tuan Panderpos ngusek manehna binasa di medan laga. Oh gitu si Badrul peki nafsu manehna kajang dayat. Ya kurang ajar sih ya. Hup, hiat serepet kurilap. Bedogna sutset ka itu ka dieu. Tapi atuh jang dayat oge manehna geus diwarah kunini Lamsiah jeung Aki Suhadma nalika keur di Gunung Guntur teh. Hup, celeng plos-plos kulawit. Siuk dek serepet plos kurilap kulawit dek tek ceng. Bedog si Badrul ngacleng harita teh ka tukangeunana. Hiuk des des culung-cung gerebut deres. Wah, dayat kurang ajar. Si Badrul ngaguak sabab tonggongna kapangang ku bedogna sorangan anu murag teh harita seseketna kaluhur katunyel ku akar tanggal kai. Ulah les si Badrul ngalepaskeun nyawa dina kaayaan pika watireun. Temong harita tina sungut jeung tongna kaluar getih seger. Kang Sartini sirintil harita Sartini nyamperkeun atuh kep patangep tangkep bakat kubunga. Atuh ger geus kitu mah surak suit amal-amalan rahayat-rahayat harita teh bari nyarebut merdeka merdeka. Durugdug set brewek bendera anu biru nah disuekeun harita teh sabab aya tilu warna berem bodas jeung biru tah anu biruna dipikeun tandana yen bebas tina cangkraman bangsa walana. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi carios ngabantun judul ngabela lemah cai tamat dugi ka dieu. Mung aya pedaran salit tangtos para wargi panasaran ngeunaan saha si jubah bodas jeung baladna. Tah eta teh nu disebat pasukan siluman teh nya anu gerilya itu. Lamun ayeuna mah pasukan rahasia. Itu sanes ngandung hartos di dieu pasukan siluman. Pasukan anu mangrupa makhluk halus atau wadadamit sanes da pamohalan atuh makhluk halus ayeuna nyanak bedil jeung bom gitunya ngagunakeun bedil jeung bom. Atuh salianti eta terakhir ti Pangarang boh bilih aya anu kasabit nami kasebat asma hapunten pisan ya. Oge kaayaan patempatan anu kasebat bilih kirang serat kana manah para wargi munkeun dihapunten. Da ieu mah mung dongeng sajarah anu dibungbuan ditamahan ku mangrupa karangan Basajan gitunya sangkan payus sangkan pantas jadi hiburan kanggo urang sadayana. Atuh ti Mang sebagai pendongeng gitu. Anu tangtos seueur kalepatanana hapunten gitu tanya. Sakitu dialap cukup saya nawe dialap cekap. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.